Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Safinatun Najah kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageung di dunia sareng di akhirat ka jalmi mukmin sareng kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat ka jalmi mukmin wungkul. Alhamdu hari sadaya puji lillahi tetep kagungan Allah Robbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng ka Allah wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunia kana pirang-pirang urusan dunia wadini sareng agama. Wassalat sareng muga nambihan rahmat sa Allahu Gusti Allah wasalama sareng kasalamatan ala sayyidina ka dunungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimin nabiyyin anu jadi panungtungan pirang-pirang nabi wa alihi sareng ka keluargina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmaina tegasna sadayana. Wala haula sareng teu aya daya eta tetep wala kuwata jeung teu aya kakuatan eta tetep illa billahi angin ku pitulung Allah al-aliyya nu maha luhur al-adimi tur anu maha agung. Paslun ari ieu teh hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta aya 5. Syahadatun tegasna kahiji ngayakinkeun an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya pangeran eta tetep illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan jeung saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah eta utusan Allah wa iqamus sholati sareng ngadegkeun salat wa ita'u zakati sareng mayar zakat wa saumu ramadhana sareng puasa dina bulan Ramadan wa hijul baiti sareng ibadah haji ka Baitullah man kajalmi istata'a anu kaduga man ilaihi kana itu al bait sabilan di jalan. Paslun ari ieu teh hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sitatun eta aya 6. Antuk mina tegasna yen ngimankeun anjeun billahi ka Allah wa malaikatihi sareng ka pirang-pirang malaikatna Allah wa kutubihi sareng ka pirang-pirang kitabna Allah kana pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi sareng ka pirang-pirang utusan Allah wa bil yaumil akhiri sareng kana poe akhir wa bil qadari sareng kana papasten khairihi tegasna saena qadar wa syarihi jeung awana qadar minallahi ta'ala ti Allah ta'ala. Paslun ari eta hiji pasal makna la ilaha illallah ari makna lafaz la ilaha illallah la ma'buda eta teu aya anu wajib diibadahan eta tetep bihakin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayana ilallahu angin Gusti Allah. Paslun ari ieu eta hiji pasal alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg salasun eta aya 3 tamamu khamsa asyrota
tegesna sampurna 15 naonana sanatan tauna bidzakari di lalaki wal unsa sareng di istri wal ihtilamu sareng ngimpi jima bidzakari di lalaki wal unsa sareng di istri litis isinina karena umur 8 pirang-pirang tahun wal haidu sareng haid bil unsa di istri litis isinina karena umur 8 pirang-pirang tahun. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Surutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syarat cukupna susuci ku batu samaniatun eta aya 8 ayakuna tegesna yen bukti ijza'il hajar bisalah sati ahjarin eta ku 3 pirang-pirang batu wa ayan ko jeung yen bersih naon al mahalu tempatna wa alayajipa jeung yen teu kaboro garing naon an najsu najisna walayan takila jeung yen teu pundah-pindah ieu najis walayat ro'a jeung yen teu datang alaihi kana najis naon akhoru najis anu sejen walayu jawija jeung yen teu ngaliwatan najis sobhatahu kana bobokongna jalma wa hasapatahu sareng hasapahna jalma walayu sibba jeung yen teu ngeunaan hu kana itu najis naon maun tiasa kana najis tanapi kana mahal naon maun cai wa antakuna jen yen kabuktosan naon al ahjaru pirang-pirang batuna tohirotan eta anu suci. Paslun ari ieu teh pasal purudul wudu'i ari pirang-pirang parduna wudu sitatun eta aya 6 al awalu ari anu kahijina an niatu eta niat asani ari anu kaduana goslul wajihi eta ngumbah rarai asalisu ari anu nomor katiluna goslul yadaini eta ngumbah 2 panangan ma'al mirfaqaini sarta 2 siku arabiu ari anu ka nomor kaopatna mashu syai'in eta ngusapna sesuatu hiji perkara minar ra'si tina mastaka al khamisu ari anu kalima na goslul rijlaini eta ngumbah 2 sampean mal ka'baini sarta 2 mumuncangan asadisu ari anu nomor kagenepna atartibu eta tartib. Paslun ari ieu teh hiji pasal aniatu ari niat qasdu syai'i eta ngamaksud kana sesuatu muqtaronan barina anu dibarengan bifili kumidamelna syai' waham wa mahalu hasareng ari tempatna niat alqalbu eta hate wa talapudu sareng ari ngucapkeunana biha kana niat sunnatun eta sunnah wa waktu hasareng ari waktuna niat inda gosli awali juz'in eta tikawit ngumbah eta dina nalika ngumbah awal juz awal sebagian minal wajhi tina rarai wa tartibu sareng ari ngaran tartib ala yuqaddima eta yen teu miheulakeun si jalma udwan kana hiji anggota ala udwin manderikeun anggota nu sejen. Lun ari ieu teh hiji pasal almau ari cai qalilun eta aya cai anu saalit wa katsirun sareng aya cai anu seueur al qalilu ari cai anu saalit ma eta cai dunal kulataini anu aya sahandapkeun 2 kulah wal katsiru sareng ari cai anu seueur kulatani eta 2 kulah fa aksara tuluy leuwih seueur al qalilu ari cai anu saalit ya tanajas wa eta jadi mutanajis i al qalil biwukuin najasati kutibana najis fihi dina al qalil wa ilam yatagoyar jeung sanajan teu narima barobah itu al maul qalil wal maul katsir jeung wal maul katsiru jeung ari cai anu seueur layatan najasu eta teu jadi mutanajis maul katsir
ila idza tagoyaro kecuali di mana-mana narima barobah naon muhu rasana almaul katsir au launuhu atawa rupa nama ul katsir au rihu atawa ambe nama ul katsir. Paslun ari ieu teh hiji pasal mujibatul ghusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun kana adus sitatun eta aya genep ilajul hasapati tegesna ngasuhi kahiji ngasupkeun hasapah tegesna ngasupkeun hasapah pil parji dina parji wa khurujul mani sareng kaluar mani wal haidu sareng haid wa nipasu sareng nipas wal wiladatu sareng wiladah ngalahirkeun wal mautu sareng maut. Paslun ari eta hiji pasal furudul ghusli ari pirang-pirang parduna adus isnani eta aya dua aniatu tegesna maniat wa ta'mimul badani sareng ngawalataran badan bil mai ku cai. Paslun ari ieu teh hiji pasal surutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu asyaratun eta aya 10 al islamu tegasna kahiji islam wa tamyizu sareng hideng wa niqau sareng bersih anil haidi tina haid wa nipasi sareng nipas wa amma jeung tina perkara yamna'u anu nyegah ma usulal ma'i kana tepina cai ilal basyarati kana kulit wa alayakuna jeung yen teu kabuktian alal udwi eta tetep luhureun anggahota naon ma perkara yugoyiru anu ngabarobahkeun ma alma kana cai wal ilmu sareng nyahokeun bi fardiyatihi kana kaparduan wudu walaya takida jeung yen teu nekadkeun si jalma pardon kana hiji pardu min purudihi tina pirang-pirang kaparduan wudu sunatan kana ditekadkeun sunat wal ma'u tahuru sareng cai nu suci nyucikeun waduhulul wakti sareng asup waktu wal mualatu sareng tuluy-tuluy lida imil hadasi pikeun jalmi anu daimul hadas. Paslun ari ieu teh hiji pasal nawaqidul wudu ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu arba'atu asya'a eta aya 4 pirang-pirang perkara al awalu ari anu kahijina al khariju eta aya nu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahiji palawangan 2 min kubulin tina kubul au duburin atawa dubur rihun tegasna angin kitu teh au ghairuhu atawa lian tirih ilal mania kecuali cai mani. Asani ari anu nomor kadua ana zawalul akli eta leungit akal binaumin ku sabab sare au ghairi hatalian ti naom ilan nauma qaidin kecuali sarena jalma anu bari diuk mumakinin anu netepkeun maka dahu kana tempat diukna qaid minal ardi tina bumi. Asalisu ari anu nomor katiluna iltika ubasyarat tai rajulin eta paantel 2 kulit lalaki wa mraatin jeung awewe kabiro ini anu gede duanana ajnabiyah ini anu dengan duanana min ghairi hailin tina teu aya hahalang teu aya nu ngahalangan. Arabiu ari anu nomor kaopatna masuk kubulil adami eta nyabak kubul na bangsa adami au halqati duburi atawa nyabak bubul dubur na adami bibat nirohati ku dampal tampah au butunil al sabi atawa ku beuteung na pirang-pirang ramu. Paslun ari teh hiji pasal man ari saha jalma intaqoda eta narima batal naon wudu na wuduna man haruma taharam alaika man naon arba'atu asya'a 4 pirang-pirang perkara as-sholatu tegasna haram salat wa tawafu sareng haram tawaf wa masul mushafi sareng haram nyabak mushaf wa hamluhu sareng mawana mushaf wa yahrumu sareng haram alal junubi ka jalma junub naon sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara as-sholatu tegasna mah salat wa tawafu sareng tawaf wa masul mashafi sareng nyabak mushaf wa
luhu sareng nyabakna mushaf, walubsu sareng cicing fil masjid di masjid, wa qiraatul qur'ani sareng maca Al-Qur'an. Sakitu heula wallahu a'lam.